aya deui goblok tah si Teko anu kawas buntelan ketut anjing teh si Teko ayeuna teh goblok manehna teh euy kawas anjing kawas pejabat ayeuna teh si Teko betekok anjing teh ayeuna teh euy ngentah hampura ka urang ka warga NTT cenah nya atas kelakuan Gubernur Jawa Barat anu nyieun konten di lokasi bencana cenah kitu ayeuna teh ngeta hampura anjing sia goblok Teko betekok anjing kawas buntelan ketut sia anjing aduh aing mah aya deui we sia wadukan saya ngeta hampura ka urang NTT goblok ngabantuan henteu anjing sia teh hayang seuri aing mah jeung eta dinya ngeta hampura teh aing aduh dengan ka gubernur tentang gubernur Jawa Barat aing mah hayang seuri ka otak sia henteu edan mah anjing Teko betekok sia anjing hayang seuri aing mah ye dengekeun ku sia Teko betekok nya lamun sia ngentah hampura teh kuduna teh ngahampura ye ka urang NTT henteu bisa mantuan kanu bencana goblok sia mah sia ngentah hampura disangkut-sangkutkeun jeung Pade di Gubernur Jawa Barat anjing sia koplok sia mah aduh aing mah otak sia mah Teko anjing sia mah otakna geus katirihan setan anjing sia mah bener aing mah yeuna teuli anjing teh kasih Teko goblok teh sia teh ngomong teh ka mana wae yang seuri aing mah sakapeung mah tah barudak dengekeun ku sararia yang nu ngaranna si Teko teh kira-kira kudu dikumahakeun goblok ieu teh supaya ulah berkoar wae anjing anu digogoreng teh ngan Gubernur Jawa Barat we anjing teh heuh yang seuri aing mah ari sia boga pamimpin teu Teko goblok sia teh hayang seuri yeuh dengekeun lamun rek ngentah hampura atas nama pribadi sia bahwa sia teh teu bisa nyumbang anjing kitu ulah sok ngabawa Jawa Barat anjing sia teh koplok setan sia mah tara ngopi anjing sia mah tah ngopi ceuk aing ge Teko goblok sia teh kunyuk